Lamun nincak poe Sabtu teh asa atoh. Asa nying hareupan poe anu kacida ditungguanana. Eta poe geus jadi hiji kailaharan anu dipake poe pangapelan. Jajaka jeung Mojang anu masih keneh lalagasan. Ukuranana saminggu sakali saurang Jajaka ngadatangan ka bogohna. Nya biasana mah dina poe Sabtu malam Minggu teh. Hal sarupa kitu teh polah anu sok dilakukeun ku kuring. Puguh bisa disebut apel kakarek lantaran kuring can lila boga kabogoh teh mun diitung kakarek sabulan anu geus kaliwat. Ku kabeneran kuring boga kabogoh teh imahna tepati jauh ti imah kuring. Lamun itungan jarak mah paling kana 500 meter jarakna ti imah kuring ka imah kabogoh teh. Jadi lamun parang apel teh bisa didugdag ku leumpang, teu kudu make motor sagala. Poe harita mah kuring rada kapeutingan indit apel ka kabogoh teh. Lantaran ka imah kabeneran aya babaturan anu ngadon nganjang. Nya wayahna we kuring ngadon narima heula semah. Babaturan kuring balik ti imahna teh kira-kira jam 8-an. Sep, urang balik ti heula nya. Nah, moal sare di dieu heula? Moal bisi ngaganggu. Pan ayeuna teh malam Minggu, bisi we made erek apel heula. Hehehe, apal wae ari nunggus pengalaman mah. Nya rumah sawe da urang ge baheula bobogohan. Komo bobogohan mimiti mah nya. Nya geus atuh, urang balik ti heula ayeuna. Nya atuh Tep, ari moal milu ulin ka lembur sawah mah, hati-hati. Samulang nasi Atep, kuring langsung indit ka lembur sawah. Maksud rek nepungan anu jadi kabogoh. Nu jadi kabogoh oge basa didatangan teh rada ngambek. Lantaran kuring datangna rada kapeutingan. Samalah panyangka kabogoh mah peuting eta kuring moal datang. Moal datang ngapelan. Antugna kuring ngajelaskeun kunaon pangna kuring datang kapeutingan. Kabogoh kuring oge geus narima panjelasan mah teu kateterusan ngambekna. Karasa suka bungahna peuting eta ngobrol ngaler ngidul bari jeung teu puguh judulna oge meuni asa ku betah. Waktu oge teu karasa nyerelekna. Asa cekeneh pisan jam 5:30. Ayeuna geus jam 11 deui. Lantaran waktu geus peuting, kuring oge pamitan rek ngadon balik. Sok sanajan hate mah ngarasa betah keneh aya di dinya teh. Nah basa kuring geus turun ti imah nu jadi kabogoh. Hate bet teu puguh rarasaan. Jeung make inget deui, kuring balik ka imah teh kudu ngaliwatan ka astana gede. Biasa oge teu kieu rarasaan teh. Nah bet beda ti biasana. Palang siang bakal aya nanaon. Pas pisan kuring ngaliwat ka astana gede, ujug-ujug rei bulu punduk carengkat. Di palebah eta tempat
jadi karasa keeng. Katambahan keur kitu teh di palebah astana kadenge aya nu ngagubrag. Kadengina siga aya barang anu ragrag ti luhur tatangkalan. Puguh oge di eta astana teh masih keneh loba tangkal kai anu laluhur jeung baradag. Kusabab geus beda rarasaan, kuring oge aya niat rek ngadon lumpat. Saacan kuring ngaberengbeng, ujug-ujug kadenge aya sora awewe anu ngomong. Eta sora anu ngomong cenah hayang milu ka kuring. Ngadenge aya sora sarupa kitu bari taya wujud makhlukna. Teu anta parah deui ngan berengbeng we kuring lumpat. Sanggeus aya di hareupeun imah mah kakarek kuring tenang. Awak geus baseuh ku kesang. Amakan oge ngahegak balukar tina lulumpatan bieu. Kakarek oge leungeun rek muka panto. Ujug-ujug kadenge ti satukangeun aya sora anu lumpat. Samalah kadenge bari nyalukan ka kuring sagala. Barang ditinggali ku kuring. Kuring ruas. Da geuning anu nuturkeun teh sing horeng kabogoh kuring. Kuring ngerasa aneh jeung heran. Nah kunaon atuh anu jadi kabogoh bet nuturkeun ka imah kuring. Kabogoh kuring memaksa ka kuring kudu balik deui ka imahna. Nya kuring oge teu bisa majar kumaha. Ari bareng jeung kabogoh mah les we poho kana kajadian tadi basa ngaliwat ka astana gede. Kuring oge balik deui ka imahna anu jadi kabogoh. Satadina mah kuring ngan ukur nganterkeun hungkul. Tapi nu jadi kabogoh mamaksa ka kuring kudu asup deui ka imahna. Nya kuring oge nurut kana kahayang nu jadi kabogoh kuring. Hari tama basa kuring geus aya di jero imah. Nah bet jadi aya hawa anu beda. Pan jelas kuring teh keur aya di jero imah. Tapi naha ayeuna bet karasa asa aya di kuburan. Jeung dia aya sikap anu beda ti biasana ti kabogoh kuring. Pokona aa ulah uih deui. Aduh, kumaha atuh Neng ai teu wangsul mah. Engke bapak Neng nyeseulan deui. Moal, mamah jeung bapa mah datos barobo. Pokona aa kedah kulem di dieu. Kulem di dieu. Aduh. Kuring teu meunang balik deui ka imah. Samalah nu nambahan kaheran keur kuring. Anu jadi kabogoh nungtun ka kuring asup ka kamar manehna. Puguh oge kuring ka asup lalaki anu can lila bobogohan. Dibere sikep sarupa kitu teh, kuring jadi rada ngadeg-deg. Kuring oge geus teu bisa kukumaha deui. Da sidik ngarasa bogoh. Nya kuring ngaguguk kana kahayangna. Kajadian anu kaalaman ku kuring, peuting eta kuring ngadon sare di kamar anu jadi kabogoh. Malah sare sagebrug jeung manehna. Singkatna carita, isukna kuring keur pada ngariung-riung ku warga. Kapanggina keluarga kuring keur ngagoler di handapeun tangkal kai anu aya di astana gede. Kaayaan kuring ngagoler bari jeung disimbut ku kararas daun cau. Kuring ngerasa aneh karena eta kejadian.
Apaan jelas penting tadi teh kuring sare jeung anu jadi kabogoh di kamar manehna. Kari-kari ayeuna geuning kuring ngagoler teh di astana gede. Kajadian anu saknyana mah ku kuring rada dirusyahkeun ka warga. Nu dicaritakeun ka warga mah di eta tempat eta kuring dipegat makhluk goib. Nya kulantaran sieun kuring tepikeun kate inget di bumi alam. Jelasna kuring ngadon sare jeung jurig anu nyiliwuri. Da geuning basa ditanyakeun kanu jadi kabogoh kuring. Manehna teu rumasa datang peuting-peuting nyusulan ka imah kuring. Sanggeus kuring ngalaman eta kajadian, kuring gering. Kajadianana kuring jadi langlang lingling. Teu paruguh pipikiran aya kana sabulana. Ngan hadena wae kaburu aya anu bisa ngubaran. Cek katerangan ti anu ngubaran, aya makhluk goib anu resepeun ka kuring. Kahayangna eta makhluk teh kuring rek dijadikeun salakina. Tumibana ka kuring lamun teu geuwat di ubaran mah kajadianana bisa-bisa jadi gelo.